Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 2 Februari 2026. Mulai di surat Toha ayat kahiji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ari ieu surat Toha teh surat anu diturunkeun ku Allah sateuacan Kangjeng Nabi hijrah ka Madinah. Jadi tegasna surat Al-Makkiyah diturunkeun di kota Mekah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani Allah teh anu maha welas anu mapari nikmat ka sadayana makhluk di dunya, kafir muslim jeung sadayana dipasihan ku Allah nikmat. Ar-Rahimi anu mapari nikmat Allah ka jalma muslim wungkul di akhirat engke di yaumil akhirat di poe akhirat. Saterasna Toha angin Allah nu uninga kana maknana Toha margi ieu kasebat ayat mutasabihat. Pananging aya di saparehna ulama anu nyebatkeun ieu ulama Toha teh nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saterasna ma'anzalna jeung teu nurunkeun kami saur Allah alaika ka anjeun Muhammad Al-Qur'ana kana ieu Qur'an litasqa pikeun anjeun jadi sedih jadi susah lanes. Sabab loba nu nolak umat-umat kafir waktu zaman jahiliyah harita anu henteu narima kana Qur'an. Jadi Kangjeng Rasul sedih. Saterasna illa tadzkiratan kajaba ieu teh hiji peringatan liman pikeun jama-jama yahsa anu sieun ku azab Allah anu sieun ku bebendu Allah. Jadi jama nu sieun ku azab Allah jeung bebendu Allah tangtosna ieu jama bagja dunya akhirat. Saterasna Tanzila diturunkeun ieu Al-Qur'an miman tizat Allah anu khalaqa tos nyiptakeun al-ardo kana bumi was samawati jeung pirang-pirang langit al-ula anu kacida luhurna. Jadi langit mah teu acan anu tiasa tembus ka ditu kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi tata surya anu aya bulan bintang bumi jeung matahari eta mah sadayana oge di awang-awang sateu acan langit. Saterasna Ar-Rahmanu ari Allah teh anu maha rahman anu welas alal arsistawa ala di luhureun arsy nyaeta aras astawa berkuasa. Maksudna sanes Allah aya di ars tapi eta teh kakawasaanna meliputi aras jeung sadayana semesta alam. Sabab Allah mah mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi henteu ngawujud di mana-mana. Saterasna lahu eta tetep pikeun Allah naon ma fis samawati naon aya di pirang-pirang langit wa ma fil ardi jeung anu aya di bumi wa ma bainahuma jeung di antara kaduana nyaeta awang-awang tata surja jeung sajabana wa ma jeung naon perkara tahta sara anu aya di hanapeun taneuh. Contohna hanapeun taneuh mah aya gas, aya bensin, aya solar, aya minyak tanah, aya nikel, aya baja, aya besi jeung sajabana. Saterasna wa in tajharo jeung lamun anjeun ngeraskeun atawa narikeun naon kana sora anjeun bil qauli tina ucapan anjeun fa innahu maka sanyana ari Gusti Allah ya lamu Allah mah maha uninga teu kudu gogorowokan ngadoa mah lalaunan oge Allah mah maha uninga sirro nu ku anjeun disrahasiakeun dikarentegkeun dina hate wa akhfa jeung nu disamarkeun atawa diharewoskeun sadana ge Allah mah maha uninga. Saterasna Allahu jeung ari itu Gusti Allah la ilaha teu aya nu wajib diibadahan illa huwa kajaba Gusti Allah
lahu eta tetep pikeun Gusti Allah kagungan Allah al asma'u kana pirang-pirang nami kana pirang-pirang ngaran husna anu aralus contohna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus jeung sajabana eta sadayana 88 Asmaul Husna nami-nami Allah. Mangga doa orang sandarkeun kana eta Asmaul Husna supados ku Allah diijabah sadaya doa-doa urang sadayana. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dinten ieu kalian insyaallah patepang deui dinten anjing dina ayat anu salajengna kalian insyaallah urang sadaya disehatkeun ku Allah bari aya dina kaayaan barokah sareng aya dina kaayaan magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.